Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ditendona di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia, penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh anu bisa ngayapak ka muana bae. Tur eueuh pibuktianana burung Garuda. Lamun sebuah negara Islam didirikan di atas hukum-hukum Al-Quranul Karim untuk mendirikan keadilan, kejujuran, nembongkeun hak sakumaha mistina anu dibawa ku afdalul makhluqat, ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentuk sebuah negara Islam pakai aturan-aturan Al-Quranul Karim. Setelah Kangjeng Nabi wafat, dilanjutkan ku khalifah pertama ialah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, dilanjut deui ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nu ngalanjutkeun tambuk Al-Quranul Karim di atas sebuah negara katilu ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terakhir tina khulafaur rasyidin, mantu Kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin, penerus penegak keadilan di muka bumi, anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat. Wajib salat, undang-undang negara teh ngawajibkeun salat, ngawajibkeun zakat, ngawajibkeun puasa, ngawajibkeun haji, ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun zina, ngaharamkeun maling, ngaharamkeun judi. Maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, nyieunlah negara tersebut sanksi. Sangsina ketika mabok sama nyina jaldatan rangket 80 cirida. Ketika zinahna zina muhson, pernah nikahnya ranjam sampai pae. Lamun manehanana maling, datang ke nisab minimal 4 gram emas, potong leungeunna sakit. Dan selanjutnya. Ketika di sebuah negara Islam
anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah teu nurut kana undang-undang anu enggeus diciptakeun dibuat ku pemerintah Islam tersebut, jelema nu teu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebatilan, bugot ngaranna. Tuh. Karena kurang ngerti kuari. Oh, bugot teh kos kitu boleh. Kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Anu undang-undang teu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim, kemudian ditentang, eta bisa teu dihukuman bugot. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul adzim. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot, nyanggakeun sadaya-daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim. Nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah, nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya. Tuh kos. Oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku aing. Sia mah sok aju nyalah-nyalahkeun. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah. Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Di Jawa henteu esa nya nama esa. Atuh geus bae kuari ge aing esa bae. Padahal mah hate leutik mah esa aing ge. Nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Urang nyebut murid esa bu esa. Ya udah titik-titik atuh ka ditu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan. 4, keadilan. 5, nu talar heran aing. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ditendeuna di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna.
Nah ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh anu bisa ngaelepak ka mana bae tur eueuh pibuktieunnana burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda, mun urang ngaji di Jamul Jawa me aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh pari pibuktieunnana mah eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda. Sila ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Jih otak pikir menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT-na. Andai katanya untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila anu dibawa ngapa ka mana bae teh nyaho dek ka mana burung Garuda nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur, sebab burung Garuda mah burung hayalan bisa entep di mana bae, lain bae sakadar di Indonesia ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka unggal nagara ge bisa. Ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyulundup ka bangsa Indonesia trek dijadikan lambang negara. Andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim, dalakan lamun henteu digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugih di nyana, gagah di nyana, erat. Arau nu mantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknumnya. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari waliun min auliyaillah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU meunang istikharohan lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge. Kurang kumaha ketentreman, ketenangan dek ibadah, dek ngabangun dek kumaha bae ge. Neuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona menang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Ketika salah oknumna tuh ieu burung Garuda aji heula burung Garuda. Moal waka dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan. Eueuh pibuktieunnana bisa nembus ka luhur jeung ka handap. Dijadikeun lambang negara di Indonesia. Bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyieun lambang negara sebuah burung Garuda. Pikir baheula kau bisa jadi burung Garuda berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua barangan. Lain sembarangan. Neuleuh ka Purwadaksi. Malaka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas.
Kakuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan, kajangjang-jangjangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkub kieu bae nya nama. Tetapi perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung sama. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, hitung sisitna, dihitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yin lambang negara. Numantak dijadikan targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani Panderi, lain sembarangan. Kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi. Deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia. Target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok. Wow. Moncongna geus seperti kieu bae. Tuh, tinggal mencet doang. Tuh. Ka Cikupa geus aya tinggal mencet tet bus acur Cikupa. Bojong tet bus. Sepatan tet bus. Nun teu dimoncongan cuman Cilongok. Aman. Lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda, butir-butir nama meureunanan geus. Eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya. Eta mah geus aya P4. Ieu burung Garudana dikerekeb sia bupati, dipacok sia gubernur, dileg-leg sia presiden. RT mah tamak ku dikoet ku yeuna doang ye. Kukuna sebuah negara anu gede, nu lebar, nu luas, kaya raya tiba heula. Terketahui tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Urang nyin empang teu dilakukan timbul lauk sorangan sepugul entah mata maya. Utek ujeng jeung sajabana. Indonesia Masya Allah. Nancepkeun dangder segede kieu doang cet, bae 3 bulan ditarik ambalaya. Oh, gua gede kieu. Wah, Indonesia. Geus puguh nu kurang dipelak ti mimiti bangsa dangder segala hui segala macem-macem. Lamun urang deuleu karawa kidang kasepatan bangsa kucai, bangsa bayem dan lain sebagainya. Oh, di tanah salos dipelakan, panen, jual, sebodoh. Itulah Indonesia kesuburanana. Urang ningali ka Bogor, ya Allah ya Rabbi. Urang ningali di Bogor geus puguh rambutan, geus puguh duku, geus puguh kitu manggis. Kadu luar biasa. Kapade gelang ka ditu. Ya Allah, nu mantak ngaran lemurna ge, kadu engkek, kadu peucang, kadu malulu ka ditu. Loba jasa. Eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut. Teu kolot-kolot teu mah kadu ngora. Teu kolot-kolot teh mah. Indonesia geus puguh jara radius sagala rupana. Kuari mah kacangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat, cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu. Termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon kadang-kadangna cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan, dicokotan, dijual. Kujana diinum pake teh ngahijinya na jeung arwah-arwah. Indonesia kuari timbul batu-batu. Weh, baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung. Kemudian Maja Kalimaja doang, kemudian Garut boga batu Garut doang, kemudian urang ke NTB boga mutiara NTB. Hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna. Beuh budak kasih giok.
lain lalagaan mah geus puguh giok Aceh, geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya. Ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya. Batu bangkong dibu di Kararian dijual. Kok ini mah enggak mencerek, belum jadi Pak. Datang ke Iraha batu bangkong jadinya. Ya lemban teu nyaho tuh nurut bae. Ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapeun kolong imah. Geus oknum-oknum geus loba terjadi. Ya nanya suburna lain lalagaan. Jelema nu berpikir aya, nu setengah berpikir aya, nu henteu berpikir gawe. Ilah Indonesia. Anu deuk ngamajukeun aya, nu ngamundurkeun aya. Anu ngacak-acak aya, nu deuk ngaberesan aya. Kieulah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit. Ku ari mah lempang ka mana ka ngisi-ngisi geus aya di satelit ku ari mah. Salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet. Saha nu nyorot ya eueuh. Anak di kulub eueuh nu nyorot eueuh naon aya di internet. Ieulah satelit buatan Yahudi. Poaya kabeh di dinya. Nu keur kumaha bae. Nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese geus aya di satelit. Urang tingali bae dia GPS teh. Pencet tek 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 Cikupa. Pencet Pondok tek Imah Jependi. Oh aya. Nah geus bom, dibom. Dur geus bisa. Geus babarinya hasek bari mah. Ya Allah, ya Rabbi, jawaban canggih. Ingin melebihi kecepatan Mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa. Oke, dibahas Isra Mi'raj. Ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno. Anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zohirna, mun urang neuleuh sosok zohirna hungkul sakitu, nu kuari anakna hanya neuleuh sosok zohirna hungkul saha bae ge. Henteu si Mbak Mega, henteu si kitu Guru Guntur dan lain, hanya melihat sosok zohirna, teu pernah melihat sosok batin. Anu dideuleu keris jeung batuna doang. Deuleu batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik, waktu gede, waktu keur pemuda. Janur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar. Di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang. Di Kalimantan saha babaturan kiaina aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu, tuh kan nok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya, di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya, di Bandung patilasan Bung Karno aya, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Gunung Luhur aya patilasan Bung Karno. Dengan waktu anu singkat, janganana umurna pendek, ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngawara keneh, kok loba patilasanana percis kos urang. Pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, ambalaya anak aing kabeh. Aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya, bayar ku si anak. Cak anakna tek modar gitu tah Abah. Patilasanana urang kos kitu baluy. Ieu dek jaritakeun sebuah negara. Urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas aya catetan-catetanana. Lain sembarangan wali Allah nenden lambang ketika berteng-teng teu akur jeung butir-butir Pancasila. Awas ya gubernur, awas ya bupati, awas ya raja. Hei, lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh.
pancen luhur amat atuh sia ngaji nabungan handap-handap teh. Garuda menjadi lalagaan atau apa. Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Yelah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikan, tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal hanya orang yang tahu sejarah. Nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun kanu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak piagam Jakarta. Tunggu tanggal main. Nu kolot mah kaburu modal. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir, terakhir khalifah Turki. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtul sirata fi qitalil musyrikin minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaula mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika urang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin, maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik, maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teh aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing, disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad, nyin keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak teu beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad, nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali, tentang nu nentang eta teh bodoh, perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali. Ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu ge da ijtihad mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu, andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih Jamul Jawami untuk berijtihad, andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad teh, andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan, nyingkirkeun kemadharatan, sehingga silakan bae. Asal lu jitu bae. Ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih, seakan-akan. Nah,
Alhamdulillah lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara terus bae mesti kumaha aturan anda silahkan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Quranul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Quran, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Quranul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam, tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus, rapih terus. Naon? MUI. Keputusan anak ya terletak pada MUI. Nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI. Muhun untuk kelangsungan negara. Ayana MUI alhamdulillah gereja lantarannya na teu daek tanda tangan nuhun MUI. Ayana MUI alhamdulillah minuman keras ku lantarannya na anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Age bir bintang doang. Nu sajan-sajan. MUI tanggung jawab di harapan Allah bakal namui untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia. Jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi, tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang nendeunkeun MUI. Kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI. Keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu si jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Mestina kan kitu. Alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah, kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara. Deuleu pidato awalna luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta bae luar biasa Bung Karno. Kita menjaga diri urang ulah ka neraka. Kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka. Lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan. Lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang, pamajikan urang, mamang, uwa jeung sajaban. Urang nyaritakeun ahli tatangga-tatangga urang. Urang nyaritakeun tatangga anu berdekatan jeung imah urang, tatangga antar desa, tatangga antar kabupaten, tatangga antar provinsi. Urang nyaritakeun ahli urang tatangga antara negara. Urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia, nu aya di Indonesia, saahli dina la ilaha illallah, nu aya di Amerika, nu aya di Australia, saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Geus puguh nu aya di Timur Tengah, saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga awak urang, jaga ahli urang. Ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga. Dengan negara demokrasi, maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri. Ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang. Ketika aya musuh di dia bunuh, ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh. Tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Dideleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruhan. Bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah Kak.
encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatukna lain sembarangan pamatuk, ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam, anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain. Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalam mangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalam mangsana melalui pamatukna. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang. Heulang. Atau memang tipe heulang kabeh ieu siam gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk baregana. Leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen. Naon eta? Ayana ge dihareup. Lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung kahandap, deuk matuk mangsa. Ketika teu akur jeung butir-butir nu aya di jero. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial dan lain sebagainya. Sing hade. Mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae. Tetapi saha nu nyiptakeun? Hanya seorang manusia Indonesia, tapi saha nu mere ilham? Hei, lain lalagaan. Nu mantak geus sabaraha kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan deuk merubah, tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Wah, ada apa? Siga deh burung Garuda. No. Ieu jarita bugot. Saha bugot teh? Besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot. Ketika lain sebuah negara Islam wallahu a'lam, ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam gak ditunakan. Sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden bihurujin alaihi, ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah. Tarkil inqiyad telurutnya na aturan imam. Wa man ihakin tawajjah alaihim, nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana, nyana embung nentang. Ieu bugot lain perorangan. Perorangan mah lain disebut bugot bagin. Encan. Kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot. Bugot mabisarti syaukatin lahum, dengan syarat boga kekuatan, terorganisir. Nyalain kekuatan organisasi sangat rapi. Ialah ngaranna bugot, penentang terhadap keputusan pemerintah. Nyanana geus boga aturan sorangan seakan deuk negara di dalam negara. Bugot ngaranna.
kurang namun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot walaupun negara orang lain negara Islam mah keur carita kabeh manut ka pamarentah deuk salah deuk bener deuk salah deuk bener pokokna nurut ka pamarentah jeung besi kehilangan macam kehilangan teh NU manut, Muhammadiyah manut, Persis manut, HTI G manut, kemudian Islam Khuruj manut. Nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikan masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana menyeritakan tentang fadilah-fadilah. Door to door ti masjid ka masjidnya nama nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing ade we urutna besi kotor. Teu salah jajan nama dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggunya na di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwahna mah. Terus Islam Hurut jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari mungkin dalam negeri mungkin luar negeri dunia atau urusanana Ustaz Guru teh urusan dunia kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nyana mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah deuk mana muntayang ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah deuk didirikan kembali dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang deuk ngadirikeun khalifah adapun disetujui deuk disetujui kami mendeuk nurut baheula aturanna ka pemerintah ngan kami boga kahayang deuk nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam henteu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia nu aya di India nu aya di Pakistan nu aya di Turki nu aya di Syria nu aya di Mekah nu aya di Australia kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia deuk ngalanjutkeun kekhalifahan saha nu deuk bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara boga target sekian persen bakal engke ngadirikan seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan komo Muhammadiyah mah tamah tamu Muhammadiyah mah geus kieu geus pokona namanya geus kieu sumuhun daw deuk naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah tuh geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah nu nentang alhamdulillah urang rek nentang kumaha nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk jan can nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang besa didengekeun ku sasaha ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teh nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang lamun didenge henteu masalah kunaon haji diberondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul kiamah pasti Amir Biki hudang jaga mana Harto ayo ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifna ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot bagus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda
geus terorganisir ISIS. ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bet fokus kitu ieu jeung kumaha sia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS mah ku urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bagai geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanana nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ditinggali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam ku ari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah aju di Indonesia kadar itu arasub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya asub ISIS dek jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek teh atuh sia mah urusanna ka ditu kumaha pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil aing nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeteung iya keur kacau kuari di dunia masyaallah kubatah jeung bangsa Indonesia iya tuh tenang wae urang mah nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja teu perang teu naon ge paeh bae atuh kalem bae sih anu perang di Irak harirup keneh tapi di sepatan aja paeh bae di luhur kasur deui aja ku batu atuh tenang bae cenah eta nu parah loba jasa di rumah sakit umum tah deui geuring atuh nu teu geuring ge paeh wah atuh tenang bae sih ja paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku panyakit iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim perang masalah nu penting jihad fisabilillah daripada orang paeh di luhur kasur haju teu pararugu mendingan orang paeh keur nyekel senjata deh urang katembak dah sorga kadeul masyaallah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu asal niatna nu bener bae di imah masing-masing maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji ai kitu mah boga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah mah lain deui tah urusanna teh mah kumanyana bae aing mah ngaji bae bebeneran cenah ka dituna bener geus ngajina ge aing mah neangan tihang bae ditu maksudna bae khusu cek cenah batur balik cenah masih kieu bae kuhusu-husuna deres ditihang masih kadeuleu keneh ieu mah nya pojoknya nyumput kopi aya rokok aya ceknya nama aing teu neuleuh meureun aduh hum mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kan mentak penting ya lain lalagaan ieu mah urusanana urusan sebuah negara urang kan bangsana urang kan kaumna umatna kunya nyaho encan aya bugot-bugot di urang encan aya eta nu ditembakan zaman Amir biki encan terorganisir perorangan lain tamah kejahatan penentang imam nu geus terorganisir bener-bener dek ngalawan nyana eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inqiyad teu daek nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana titah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahum dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in pin jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata aya AD ART nah ieu bugot
Masya Allah, gila. Cek sakal disyaratkan deui wa imamun mansubun, pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat. Yen pemimpin anu bener-bener sah, anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin, ieu nu milihna lain jelema buta, nu milihna lain jelema torek, nu milihna lain jelema bodoh, tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis, secara ekonomi, secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara. Si eta jadi pemimpin teh. Nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara. Lain ngan sakadar dekacak ngacak jadi raja teh, tetapi jang umat. Urang lamun neuleuh di Jakarta teh aya taman anggrek belah dieuna teh aya gedung di luhur hebat jasa. Masyaallah, kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta. Kana hate ngeunaheun jasa. Pajak dikembalikan kepada rakyat. Tiis perasaan hati. Tiis perasaan hati. Masya Allah. Masya Allah. Aya deui belah ditu. Saya TikTok kan ningcet eta mah nu gede eta mah nu belah ditu mah lain deui. Ya Allah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penggadean pohara jasa. Baradisaan jasa. Ya geus hebat, eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara. Kabeh kos kitu. Imamun mansub. Ya Allah ya Rabbi, sebuah presiden, seorang presiden menang rakyat. Nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan ngeunaheun kana hate. Kuari nyana geus jadi presiden, urang sebagai rakyatna mun nyama dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tanya masyarakatna, geus encan sia diurus ku raja. Tanyaan rakyat. Encan di bidang naon sia encan diurus? Jalan can bareres. Naon deui? Pertanian teu dibere pacul-pacul acan. Naon deui atuh sia nu teu diurusan sakolahan rubuh. Naon deui sia teu diurusan, hampir kabeh teu diurusan. Nah, berarti kan dari rakyat untuk si gendut, oleh si gendut. Rakyat mah dipertentukan berarti. Tah ieu di dieu tah burung Garuda bakal macok. Heuy PNS. Ngimpi nyono di udah genderuwo. Wow. Si ade saya berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu parae. Gila wa imamun mansub, asal bupati, gubernur, PNS ngaraji kukula dibahas. Ayo nu kos kieu mah sapira ieu mah ketos putat. Orang lembur atuh teu kudu ngabahas mah cukup bae ngabahas maninin. Kerak atuh jeung kos gararieu mah. Lah paling hebat burung ketilang. Mencrok di jendela. Tekudu kayak lamun kadeuleuh sarem ngaji aing mah bahas Garuda supaya ngana ngarti. Ieu mah urang ngarti nyana henteu atuh bersarua bae kan teu beres. Rencanakeun cenah aing rek ngaji atuh cek bupati, seluruh bupati, cek gubernur. Ayo sumbang aing. Korupsi deui bae. Wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden. Quran diteundeun di hulu. Saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran menang nitah saha Quran diteundeun di luhur di dieu menang nitah saha kitab mana nu kudu diteundeun ja Quran dibaca dipake
lain kudu ditendang di dieu boga wuduh teu tan nyokelanana. Cenah sebagai saksi, atuh saksi mah jalain Quran jelema saksi mah. Dua jelema lalaki nu adil atawa hiji lalaki dua awewe nu adil atau opat nu arah adil. Jak kitu Quran mah baca pake. Ya ditendang di dieu, saya bersumpah bahwa sanu nita. Aju cenah teh salah, itu Allah alam teu bisa nyalakeun kan jalain kos kitu. Ngan endek kos kitu bae tuh teu naon seakan-akan bahwanya teh lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah. Bas dilambangkeun Al-Qur'an bahwanya sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikatna mah di hadiran ku Allah. DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah. Awas ya cek Allah tah Qur'an aing. Lamun sia korupsi awas ya ku aing dijadikeun areng sia di neraka aing. Guys, ulah nanya ka Golkar areng kabeh. Allah nu jadi saksi. Sieun urang lamun kos kitu. Wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarakal majruhu wa ila jarahim muhlikin lan lamun ninggal sapa wong kang den tatuan ila jajarhin ing narekahi tatu muhlikin kang ngarusak mata maka mati ya majruh wajabal kisasu maka wajib apa kisas. Walau alqahu fi ma'in lan lamun ibakeun ya si wong hu ing sakhos fi ma'in ing dalem banyu la yu'adu mugrikon kang oranana den itung-itung ya ma'in ingkang ngerem kamun basitin kaya kang narima tenang pamakasam maka meneng yasa khosbihi ing dalem ma'in muntajian arekang turun miring hatta halaka malah mati ya sakhos pahadarun maka iku kang kasia-sia awa mugrikin atawa banyu kang ngerem la yakhlusu minhu kang ora salamet ya sakhos minhu saking mugrik illa bisibahati nanging kalawan ngojai failam ya sunha maka lamun ora bisa ya sakhos ing sibah au kana maktupan atawana ya sakhos te maktupan iku kang den zaminan atawa iku kang lumpuh famadun maka iku maha wa ilmana min haridun lan lamun nyegah min saking sibaha haridun kang teganyar karihin kaya angin wa maujin lan ombak ngenen dan nunggus pernah ngaji mah jadi ngeunaheun baca kitab teh teu pernah mondok mah sarua bae jeung daleukeun bongan sia teu marondok baheulana wa maujin lan ombak pasibu amdin maka iku sibih amdin arane wa inam kanatu lan lamun ngongangkeun ya sibahu ing sakhos mentek santri mah hiburanana teh maca kitab budak sekolahan mah hiburanana teh neulean majalah nu kelek nang kadeuleu anu susuna geleledet ya santri teh teu pusing-pusing muka kitab abeh tambah pusing qad
Fataroka maka ninggal ya sakosa ing si bahafa diata fil azhari maka orang diat iku wajib ing dalam mungguh kaul azhar au finarin atau ing dalam genium kinul khalasu minat kang kongang apa salamat minas saking nar pamakasa fiha maka menang ya sakhos fiha ing dalam nar Fafidiyati al-qawlani maka ikut tetap ing dalam diat utawi kaul roro wala kisos fi surataini lan ora kisos iku wajib ing dalam surah kang kaping do binari wa jundan ikut tetap ing dalam geni utawi wajah kang wani urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo Martaib bin Wariyah, nomor kadua kanggo Madhari bin Saolan Rawa Bolang, gadilumah kanggo Mislan bin Saitem, Said bin Sartias, Hakim bin Sartias, Sartiah binti Asrin, Asma binti Hajari Rusmi. Kawidaran terakhir ia mah toko mashab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Suhi Polonco maot kamari dinten Jumat. Kedua Habib Musin Tangerang minantu daripada Habib Husein. Mudah-mudahan nu tadi kurang disebutkeun amina dilegakeun di kuburanana, dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana tur dicaangkeun di kuburanana, tempatkeun dina rahmat Allah, diberi naimul qabri bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang masih kene ngabahas tentang masalah jurhi atau wajrah, tentang penganiayaan sampai ke pembunuhan anak. Tilu macem kamari ngabunuh teh, nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun, nomor kedua khotoun kasalahan, nomor katilu sibhu amdin sarupa jeung ngahaja. Sepanjang cerita nana tentang pembunuhan, ayeuna urang nyaritakeun kelanjutan nana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar,
bohewel tak nanyengkleh tuluy dibawa ka imah hamuriring eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat ieu bakal liwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel, bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang-kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel, model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut, jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maot. Nah ieu Ki Umar sebagai pang nu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di jojo teh naon jojo. Di jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana deh bengkak gede. Eta teh apa ngemu di jerona kudu gegeran dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atau dibawa ke dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang jojo Ki Umar lantarannya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua. Aduh. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang. Teu kudu dilawan. Tapi nu jelas memang pohara. Si Abdul Qadir Ajalain nuku urang erek dihawalan ieu. Nyana teh ngarasa capek mun lempang, ngarasa capek mun ibadah. Padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi. Ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep. Kasep ka bina-bina teu kunyana teh teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nana nanya
muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepkeun anu main cimplong resepkeun jasa anak urang mah mun nonton TV resepkeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngejebian nu kacarita kitu hendak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokona Sunda mah kaya bahasa kamu mau dibawa ke Rawakidang waduh iya masalah soal Jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang mah di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik bae ujian atuh pan Kangjeng Nabi manggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu gage nganggang teng 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 tek tek itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ye Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa bentak Tuhan Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa lempang Tuhan Abdul Qadir nganggang lempang jangan Tuhan Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu tetang diuk teh ieu mah uduk 2 piring kopi rokok modalna ngaji teh gede bebeja ka pamajikan aing ngomong ngaji deh gede modal tapi datang ke jero majelisna Masya Allah sakumahaya cucukan da bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah henteu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang ujianana
manjur tak kuduna kos gitu ilmu mata ada ngetak manjur guys tak kudu direkam-rekam di HP wah ku ada kita seorang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atunya waing gitu eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh teh keur carita ngajotos mah lu bere we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati Imam Syafi'i di Imam Syafi'i emang kumaha kitu Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh mah teu kudu berhadapan delekeun ku urang delekeun bae geus delekeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ka Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung 3 jam naekna teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pamere atut mau datang bae pokona wah ieu mobil nu urang meuli cash bae murni Avanza mah datang sangkilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah masyaallah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kuncina kudu ditanyakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur
santri teu bisa emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya nama dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu didinya begitu bola ku jana disepak ngableduh pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui ku nya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geus-geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu mah aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku doh coba ge pejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek babacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus kataekan atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tah di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tah eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon ngaranna ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak timimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seriwe Osama mah lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun diteangan deui ku nyana eta teh Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasukeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasukeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh segini di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae seret di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mantak deuk jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep orang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun kurang teh karasana ka dada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting aju krek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek enak teh asana ieu juri sakira ieu asa ulah numpat yuk anu banyak pamimpin kos kitu katau teu ngomong deui brebat teh heula atuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit kuari kos kara itu mentak geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aya salian Golkar suara bae termasuk sekupi
teu manjul kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridna wiridana mah gampang tah mah di buku ge loba tapi tapana nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamere menta maksudna anti menta ulah menta eta nu berat Daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atau bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maut Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui payhan Ki Umar teh Masya Allah walau alqahu ala main la yu'adu mugrikon pamakatapi muntajian kamun basitin pamakatapi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong ejeng Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang nate sadangkul doang cai nah sadangkul doang jeung empang nagela tepati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar pencak di Cikalong cekel balamkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang gitu kadengeun pandi cai mah hudang sia tetep bae teu kadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge jana mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha tah mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutajian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwih hatta halaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh tak kumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tama teu aya kisos henteu ka Ki Umar diat ge henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tama Ki Zaid teh frustasi meureun emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas kanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang
dibaca di luhurna. Oh Kanda Zaid, hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah. Kita saling doakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Waduh, sekian kasih Musarwiti Cikupa. Berarti ya kisah teh ya, berarti putus cinta pusingnya nanti ya. Emang tak tadi nage merenannya nanti ada apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ya. Geus kitu bae ayo prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai. Ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah. Dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta. Tak eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab lawan cai na ge deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun tama Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tama. Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid. Liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero. Komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput. Wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model di kali di sadane caina gede atawa di ditu di pintu air rusok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot. Zaid dibalangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay. Mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay. Teu ngojayna teh dua masalah. Mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin. Ngojay mah ngojay tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede. Atau teu bisa ngojay ieu kumaha tah lamun kos kitu Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojay. Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojay na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak sama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya mah. Balas pati kisos. Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit leungeunna di talian sukuna di talian dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojay hese lantaran dibaringkus paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar.
Masya Allah zaminan atau Ki Zaid keur ngora nama ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang di hararese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane pae kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa sanajan dibalangkeun teu bisa ngojai kisos dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus kisos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar ka laut. Sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanan sehingga teu datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu ambit berarti ieu termasuk karena syibhu amdin diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi neangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna syibhu amdi kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab.